Ibu, damang ibu. Alhamdulillah. Ibu Eva. Hari Ibu Eva teh di mana kawit teh? Di Sumedang. Oh, di Sumedang. Ai cepet di mana itu? Aku mah di mana-mana oke biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa tetepang sareng sim kuring di channel Eva Farida. Dina darat ayeuna sim kuring aya di hiji tempat namina Lingkung Seni Giri Kancana Tilu di daerah Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Darat ayeuna sim kuring bade ngawawancara salah saurang dalang anom anu aya di Kecamatan Sukajaya. Anjeunna mangrupikeun salah saurang dalang anu tos kawentar sakabupaten Bogor dugi ka Banten nya. Dugi ka Banten. Sareng saha? Penasaran pemirsa? Mangga ayo urang lajengkeun wawancara sareng Kang saha namina? Dipun Masna Armanda Prabu asli di dieu upami. Kama di Sumedang. Janten pemirsa ya saminya orang Sumedang. Sami-sami urang Sumedang. Sami-sami orang Sumedang. Tah pamirsa abdi teh tertarik ka anjeunna margi anjeunna teh mangrupikeun dalang, tapi anu keneh tinggalnya jantan Yuswa sabaraha saena? Yuswa ayeuna teh 25. Tuh nembe 25 tapi tos janten dalang anu populernya kawentar ka mana-mana nya. Biasa dicaritakan kumaha sih ngawitanana biasa janten dalang mangga biasa dicaritakan. Upami dicarioskeun ti kawit mah panjang pisan. Ieu lumayan terjal oge gitu. Cuman dunia pedalangan atau ti pewayangan sapertos ieu. Janten anu diulik teh sanes mun saukur seni wayang na unggul. Janten pan dina wayang seueur unsur-unsur anu kedah diulik sapertos unsur musikna atanapi karawitan. Sapertos ilmu sastrana. Nah, dacan wayang teh ngandung sababaraha seni oge, seni ukir, seni suara, seni ya seueur lah dina wayang teh. Janten seueur anu kedah diulik oge gitu. Janten lumayan panjang oge prosesna. Di kawit Yuswa sabaraha? Tos resep-resep kana seni gitu nya. Kana dalang SD kelas 5 pamit lepat. Nah make resep kawitna kumaha? Ya kawitna resep kana rurupan wayang weh. Tipe wayang. Kana jog wayang kawitna mah gitu. Terus Sampai tina rurupaan jog wayang dugikeun ka ngajiwaan maha ayeuna resep kana wayang teu janten dalang kitu. Janten menjiwai. Sampai di SD lajeng ka SMP ngawitan magelaran tah di sekolahan sampai ta SMA di acara-acara hajatan. diajarna di mana? Diajarna secara otodidak heula. Kawitna mah nya otodidak na kaset mempelajari menggali. Anembe tah gaduh guru lah. Sangkan naonnya ngurus lah. Anjeunna teh ngrupikeun senior lah. Dalang gitu, dalang sanes. Ayeuna masih kene awayang. Masih kene. Anjeunna TSS Bapak Toto Sunarta. Janten guru di ayeuna. Asli urang nanggung. Orang nunggu kan di SMP pas ngawitan otodidak diajar SMP terus di SMA terus mulai manggung-manggung di hajatan-hajatan. Di acara-acara ya instansi pemerintah bikin ka hajatan. Upami grupna nyalira kumaha? Di dieu atau kumaha? Upami grup kan di Giri Kancana Tilu teh ngagarap babaraha keseniannya. Aya wayang golek, aya jaipong, aya dugong tau upami wayang golek digarap ku pangrawit atanapi penabuh nayaga di luar daerah Kecamatan Sukajaya. Upami dugong digarap ku asli pemuda
pemuda pemudi Sukajaya mau abdi gaduh oge paguyuban namina S3 teh Sudirman Suniwati Sukajaya eta teh anu ngagarap kesenian degung upami aya anu dina degung asli anu mana pemuda-pemudi Sukajaya di Sukajaya kan ngabina katanya oge mun ngabina oge gitu mung berbentuk paguyuban. Terus upami misalkan ini kan tos sabaraha tahun manggung gitu Upami manggungnya tadi itu di SMA SMP mana samalian di SMP kelas 2 SMP kelas 2 jadi ke anu kurang langsung salapan 11 tahun 11 tahunan lah kirang langkung di julukan dalang cilik kene jadi bikin ke ayeuna SMP berarti eta teh muhun terus ngawitan di panggung-panggung itu kan itu kami teh alhamdulillah di SMP 11 tahun laminya pamirsa abdi oge di dia sampai 8 tahun di Bogornya anjeunna antos malang melintang di dunia perwayangannya di dunia dalang terus pas di ka mana wae manggung tahu kami di Jawa Barat paling gede oge ka Sukabumi ka Provinsi Banten kantos oge 2012 ka Bali ka Bali mohon janten perwakilan teh hari teh ka Bali rasa terusna ka Bali teh ka Jogja janten perwakilan forum anak kabupaten itu masih usia masih kene tahun 2012 lah tahun itu lokal berarti SMP SMA oh SMA terus ugi ka Bali berarti manggung eta teh mohon manggung di ditu mohon kumaha kesana di ditu nya ari kesana mah nyalir we nah anu laju nonton bule oh nonton bule tinggal artian meureun nyesuaikeun tah bagian-bagian heureuy wayang anu garoreng patutna teh nya nganggo bahasa Inggris mung acak-acakan bahasa Inggrisna nya sareuri we sareuri soge sanes lucu panggilkeun da acak-acakan duka kumaha eta nu ngundang di mana anu ngundang teh nya sanes undangan eta mah pan di Canaku Kabupaten janten perwakilan forum anak kabupaten dalam rangka studi banding hari tadi kami terletak studi banding budaya dalam misi budaya lah itu nama gitu alami itu tilu teras manggung tapi aya kan orang Sundana gitu ya daya Daya oh jadi asli orang nganggo bahasa Indonesia ge nganggo bahasa Indonesia dalam kumaha menyesuaikan kumaha pami misalkan ada dalam mina bahasa Indonesia kumaha sih kan biasanya bahasa Sunda nya nya teu kumaha malian pan ari wayang mah fleksibel janten upami misalkeun manggung di Jawa nya upami biasa bahasa Jawa ya kenapa tidak gitu sesuaikeun itu biasanya pan misalkan ieu di konsep heula gitu naskahna aya naskahna kumaha diapalkeun atau kumaha sih nya upami konsepna menyesuaikan sareng carita nya tangtosna oge di naskah diserap di naskah janten nya berbentuk naskah diapalkeun itu mohon diapalkeun upami teu kabujeng nya di ieu di aos wae mohon udah kehalangannya nya ada nyumput atuh nyumput nyumput biasanya naon anu paling sering ditampilkeun ngeunaan carita ari carita mah tos lumrah nya carita wayang mah tina babad Mahabharata kata Nabi Ramayana carosna jadi seseringna eta mohon komisi cepot eta tinggalnya pemirsa ya naonnya abdi nyebutna dia teu langkung anu ti abdi gitu nya Kang Manda Ayu Manda eta nyepengan ieu si cepot sering teh ditampilkeun nya sering pisan upami misalkeun aya nu hajat ya tiasa nyungkeun hoyong nampilkeun ieu caritana teh atau bebas wae bebas wae kumaha urang nya sakapeung mah sok aya pamundur tinu hajat teh udah lakon ieu lakon kitu nya kadang-kadang tiasa oge nurutkeun lah nurutkeun pamundur
atau napi request nu hajat gitu. Kadang-kadang teu tiasa oge gitu. Margi masih kene kabotan ku Yuswa. Ya tempan dina aya sababaraha hal anu kena disesuaikeun sareng Yuswa. Sapertos contoh aya lalakon anu namina lalakon galurnya, lalakon tertentu, lalakon batakala misalnya arwah kala eta teh kedah digarap ku dalam anu parantos sikap Yuswana. Lagi aya hubunganna sareng pemataan siage oge hal-hal anu sanesna. Aya oge lalakon anu nyarioskeun baban Islam, nyarioskeun perkawis sejarah-sejarah keislaman di tanah Jawa. Nonton ke sadawa yang dicarakeun ku tala. Lagi aya dalam tertentu anu kedah nyanakeunana ngelaras-laras. Sok tadi sok ninggalnya apa misalkan aya bobodoran ka ayeuna-keun kitu nya dengan temana ngeunaan politik nu ayeuna misalkan. Atawa naon lah situasi ekonomi nu kitu seperti osok tara nyanakeun kitu tema nu kitu. Osok margi adaptasi. Iya, kita adaptasi lah dalam kesarung zaman lalu dinamikeun ngilung ka waktu nih bapak kajaman teh panggilna wayang fleksibel. Ini kan aya seueur pamirsa jasa ditinggal di motor aya wayang-wayang ieu. Jasa di itu jasa di itu saha gitu. Tokohna naon bae misalkan Paling biasanya tokoh hiji tokoh anu dijagokeun ku urang Sunda salah sahijina tokoh Gatot Kaca. Sapertos kieu. Nah, ieu pamirsanya ieu Gatot Kaca. Orang cobiannya sedangkan kumaha sih upami ngadalang gitu nya urang cobian ieu anjeunna nyandak wayang Gatot Kaca mangga cobian. Sapertos kieu ngibingkeun Sorana kumaha. Nah, upami Gatot Kaca mah kalebet karena sora gangsa atau napi sora ageung ya sapertos ngagerem upami di Jawa Barat ngagerem upami di Jawa Tengah sanes deui suanten Gatot Kaca teh sanes ngagerem yoy gitu kenaya perbedaan. Coba kumaha upami nuju ieu nuju carita Gatot Kaca kumaha? Kanca-kanca wong negara Amarta ngahimbau kaulah ka sajumlah para pemuda-pemudi khususna pemuda-pemudi anu jadi tulang punggung nalada ulah kabawa sakaba-kaba nyata ukayan zaman anu sakiwarik robah Nah gitu. Nah pemirsa gitunya, masya Allah ya. Enten ieu tokoh Gatot Kaca tadi pemirsa terus ninggal kumaha Kang Manda ieu kan nya tokoh Gatot Kaca. Cobi tuh ieu ngagoler karena Cepot pan terkenalnya Cepot. Kumaha upami Cepot? Ibu, damang ibu. Alhamdulillah. Ibu Eva, hari Ibu Eva teh di mana kawit teh? Di Sumedang. Oh, di Sumedang. Ai Cepot di mana ya? Aku mah di mana-mana oke biasa. Tapi mah dia biasa, itu biasa. Tuh. Saya ieu Cepotnya membiasa pasti terus terang sadayananya ieu tokoh si Cepot dina pewayangan. Ya seringnya, contohnya ya sering di maskotna wayang. Tah tadi kan aya benten sontana antawis ieu nya Gatot Kaca gitu bisa yang gitu. Ya. Kumaha sih nyepenganana ieu? Di Jepang we ieu na tah sampurik mah. Tah, biasa ya aya teknikna oge nya. Aya teknikna Aya nyepengan tekniknya wayang. nyepengan oge tuh. Urang buka. Fotos kieu ye. Ieu. Ini kan juga. Fotos kieu nya pamirsa. Ieu na Tah eta ti Bali. oh, dibalik kumaha? Tah pananganana di payun. Tah nyepengan ieu na ku kanan, bayangna ke kanan. Ieu.
Iya. tak kan awak Ya, masih balik nah itu balik. nah Geningannya, nyepengan wayang oge aya tekniknya biasanya. Aduh. Gampil jadi wayang kegeningannya, jadi wayang di dalam. Tah di Gatot Kaca. Kumaha Robina Sora kumaha? Ngaturna. tak upami rodina soalnya disesuaikan sareng toko wayang di Jepang misalkan ayeuna abdi nyepeng cepot yang otomatis kedah nyesuaikan sareng naon anu di Jepang sapertos ayeuna nyepeng cepot soal kena cepot gitu gan damang gan ayeuna diganti misalkan anu Iya. wayang Gatot Kaca nya otomatis lobi deui gitu. Jantan kedah latihannya. Nya latihan Kalau biasa Robi partner teh hasil latihan cuman pembiasanya jantan dalam oge segampilnya kedah latihannya. Itu tiasa sanes bakat kitu wae pangitanya. Mari kita hari cek sim kuring mah kieu teu aya bakat. Teu aya bakat, nu aya mah kerja keras. Gitu. Sareng niatnya. Mun sareng niat Itu Semar Semar nya muhun itu Semar. benten oge sonten namun kan. Benten upami Semar lebih karena ieu nya wejang karena memberi wejangan lah. Kan antar Semar di Jawa sama Semar di Sunda. Nya bentenna tangtos dina lulupaan. Rupanya benten, tapi kan Benten. sami hideungnya. Nya Sami hideung. Panari ti Jawa mah wayang kulit, upami ti Jawa Barat wayang kulit, jangan bentukna tos angtos naoge tos benten. Wayang kulit pan bahan oge tina kulit. Tidak ari tokoh nama sami teh da tina naskah ge sami nya tina Ramayana Mahabharata eta. Mun sami. Namina sami mung aya sababaraha teh pecah kaki anu benten. Pecah kaki wayang habis wayang Jawa Barat sareng di Jawa. Ini tokoh Semar urang cobian deui kumaha soalna Semar. Ya, kamarana si cepot dulu cuy. Si cepot sudah wala geura sauran ka diujak. Itu Gitu ta. Jantan kedah tiasa sora-soranya. muhun Rupi-rupi sampeuna gitu. disesuaikan oge sareng kapan Semar teh tokoh sepuhnya aki-aki kan nya otomatis wantena oge wonten aki-aki katambi kaosna mun ukur hiji kan siga anu kaosna hiji lah aki-aki gitu wantena sami saling cepot. Pemirsa tadi nya jantan tadi Kang Manda tos mintonkeun Semar, Cepot, sareng tadi teh Gatot Kaca. Masih seueur tinggalnya di pengkerna. Kene Tokoh-tokohna ada simkuring mata apa teh naon naminanya pisan. Istri, ya istrinya itunya. aya istri Saha eta? eta teh mamali tiasa janten ieu tiasa janten itu tokoh bebas. Tokoh bebas. Kumaha pami sonten istri? Kurang tes deui. Tokoh istri tak tokoh istri teh biasa janten istrina Arjuna teh kagungan putra namina Bambang Wisanggeni. Ieu misal anak king anak ibu cikan kadi anak king kasep tadi linggih karepen ibu anak king Bambang Wisanggeni. Coba engal terebejakeun ulah di dinding kulir sindang siloka upami gaduh kahoyong teh. Bakja malakan. Jadi intinya mah permainan dia nya. Mantap. Berarti dina sakali manggung, dina sakali carita eta dugi ka sabaraha tokoh? Paling seueur oge kirang langkung 10 tokoh. 10 Robi soalna. Ngan teu benten sadayana sapertos Gatot Kaca sareng Ramana teh Bima teh sami. Mun dibentangkeun upami nuju sasana.
benten Ini hiji we ieu mah. seueur salah Oh, selama di seueur. nah di kota ki masih kena seueur wayang Tempat biasa kitunya ya ngeunaan wayang mah. Terus urang medar anu sanesna cobi dia tiasa ninggal aya alat-alat keseniannya. Urang pedar oge nya. Mumpun ka dieu. Ieu nama sih mangga Kang dijelaskeun. teh alat karawitan di antawisna nya gamelan teh aya saron, aya panerus, aya bonang, aya rincik, aya goong sareng aya kendang. Oke, Ieu naon ieu naon ieu? nah eta teh bonang. Anu hijina rincik namina. Nah, ieu kendang. Kendang oge benten anu alit mah namina kulanter. Kulanter. Anu alit kulanter ieu kendang indung panggil. Naon bentena? Benten tina suanten sareng ukuran. Oh. Benten Cobi atuh teh nyobian. Yang biasa mana? dipraktekeun tah kendang indung. Ya, indung. Tah kendang teh mangrupikeun alat anu di engge kamu ieu pengiring ya. Kinten kieu kirang langkungna cara mainkeunna da abdi mah sanes ahlina. Jadi maikeun Pas manggung wayang sadayana itu diangkut. mun sadayana. Sadayana. Alat pengiring. Sabaraha urangnya, saglup Iya. oge nya seueur nya. Sagrup oge kirang langkung 12 urang. 12 Penabuk. urang. Gacang sinden. Datang sinden. Sinden sabaraha urang? Sinden 2 2 urang. vokal. Di dia aya kapungkur kan terjadi tapi jelap deh. Iya naon sih da kapungkur disebutna teh. Aya cempres aya penerus. Nuhun. Salarosna mah bebentukanna mah sami saron lah gitu. Mun fungsina anu cempres, anu panerus mah pan ageun. Nah, di luhur panerus mah. Dina saron ya. Nah, ieu mah larasna kalebet laras salendro. Dina gamelan teh sanes. Pami pelog mah pan degungnya. Salendro gitu. Ari wayang mah pan identikna salendro. Ya abi nyobian nya, pemirsa yang nyobian. Kapungkur pisan. Benten nya notasina. Nya nya, enten nya. Benten. Cobi Kang. Nah, upami pelog mah degung mah pan latina midanya. Latina mida ari ieu mah tina midala. Tah larasna teh benten deui. Mung benten 2 wilah atau napi 2 notasi tah. Benten dinala sareng mi. Tau pami didegungkeun kantun ngagentos 2 notasi la sareng mi. Benten tiasa degung oge gitu. Pami digentos 2 notasi ieu la sareng mi. Ieu sami. Sami. Selain oge sami. Oh, janten larasna nu benten nya. Nya larasna benten. Janten kanggo di wayang mah salendro. Nuhun salendro. Ternyata ngartos salendro naon. Janten larasna aya pelog, aya salendro, aya Aya madenda, aya naon deui? Seueur lah. Kebojiro, Kebojiro mah termasuk kana ieu Naon? kana Laras. tatabuhan. Tabuhan manisnya. Ya langkung ahlinya di badan Nah, diajarkeun ngeleng ka halu. Oh, bade ngulem Kang Armanda Suna bade ngulem wayang goleknya penampilan wayang golek kanggo di hajatan atau di acara naon bae. Biasa pangitan DM di Instagramna. Naon nama Instagramna? Aya nami Instagram teh Armanda Suna. Armanda Sunda tiasa di follow-nya atau napi mangga tiasa ninggal oge di YouTube channelna Giri Kancana Tilu nya. Mangga eta mah tiasa iya alamatnya di mana sih alamatnya? Nu bade bilih aya nu bade sumping ka dieu. Kampung Babakan Tajur, RT 1 RW 11.
Desa Harkat Jaya, Kecamatan Kajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Wae di mana wae sanggem nya pamain ngeuleuh. Insya Allah. Janten ieu pengalamanna pamirsa tos dugi ka luar Jawa nya. Terus dugi ka Bali, dugi ka Jogja. Nginten anu di luar Jawa Barat oge, di luar Kabupaten Bogor, di luar Jawa Barat biasa nu bade ngeuleum anjeunna nya margi dalang anom teh langkinya aya sekitar Langki mung saberapa tadi? Kirang langkung 10 Kabupaten Bogor teh. Janten ieu hal anu menariknya margi dalang kan rata-rata sepuhnya pesan-pesan kanggo generasi ya, tapi orang Sunda lah mangga. Paling khusus kangge wong anom atau napi ya para pemuda-pemudi Sunda nya khususna budak ngorana lah. Hayu urang sasarengan jaga tur memulai kasenian Sunda ya. Janten kasenian Sunda teh kedah dimulai kurang upami sanes kurang ya bade kusaha deui upami sanes ayeuna bade iraha deui atur nuhun sakitu kabeh. Nah, pemirsa sakitu wae pangintennya kanggo segmen wawancara di channel Simkuring tepang di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.